Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang sareng Bapak yang resep dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 10 nya. Dina pertemuan ayeuna Bapak bakal ngalajenkeun atawa nambahan bahasan masih ngeunaan materi tentang terjemahan. Nah, minggu kamari urang Bapak atos masihan tugas kahidep sadayana nerjemahkeun hiji karya sastra nya dina basa Indonesia kana basa Sundakeun. Nah, anu teu acan ngumpulkeun mangga masih ku apa di tampi nya kanggo tugasna tiasa langsung kirimkeun ka WA hasil tugasna atau hasil terjemahanana. Oke, satu acan dikawitan mangga kanggo hidup sadayana panggo pengabsenan sapertos biasa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Nah, tong hilap oge unggah materi anu Bapak dijelaskeun mangga ku hidup kedah ditulis jeung tulisanna dikempelkeun sebagai kelengkapan dina absen. Nah, oke, baik. Mangga disapunlah buku catatanna kanggo materi atau pembahasan anu bakal dibahas dina pertemuan ayeuna. Nah, oke. Minggu kamari nya 2 minggu kamari tepatna urang atos ngabahas ngeunaan jenis-jenis terjemahan. Nah, dina pertemuan ayeuna Bapak bakal ngabahas hal-hal naon wae sih anu kudu diperhatikeun lamun urang bade nerjemahkeun hiji karya. Nah, jadi dina nerjemahkeun teh teu meunang sembarangan ya. Jadi aya hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang bade nerjemahkeun hiji karya sastra. Nah, naon wae Pak hal-hal anu kudu diperhatikeun teh mangga ditulis sadayana nya. Anu kahijinya eta urang kudu satia kana teks aslina. Maksudna nyaeta urang teu meunang nambahan atawa ngurangan hal-hal anu penting dina naskah aslina. Nah, jadi anu kahiji teh nyaeta urang kudu satia. Maksudna satia di teh lain bobogohan ya, bobogohan kudu setia lain ya. Tapi setia dina nerjemahkeun teh hartina urang teu meunang ngaleuwih-leuwihkeun nambahan misalnya atawa ngurangan ya karena hal-hal anu penting ya. Walaupun dina jenis terjemahan aya terjemahan budaya anu mentingkeun makna, artinya memang aya perubahan-perubahan kecap anu digunakeun, tapi maksud di dieu nyaeta urang ulah ngarobah hal-hal anu penting anu dibahas dina bahasa aslina. Nah, eta anu dimaksud satia kana naskah. Nah, ya. Anu kaduanya eta perhatikeun kalawan daria sumanget jeung suasana dina karangan aslina. Artina naon? Nah, artina dina nomor 2 ieu nyaeta upami naskah eta teh nyaeta daria teh artina serius, maka lamun urang narjamahkeun nya kana bahasa naon wae berarti suasanana teu meunang rubah. Tetep kudu sarua daria nya. Entong misalnya ieu naskah teh serius ku urang diterjemahkeun jadi naskahna teh biasa wae nya, keseriusanna teh teu aya atawa hilang nya, leungit. Nah, eta teu kenging. Jadi lamun eta naskah daria ya urang kudu mertahankeun sumanget atawa suasana dina eta naskah. Nah, eta anu kadua. Sareng anu katilu nya eta hasil terjemahan teh ulah katembong minangka karya terjemahan. Nah, di dia artina walaupun misalnya ya urang nerjemahkeun hiji karya lagu misalnya gitu ya. Nah, diterjemahkeun lagu bahasa Indonesia karena bahasa Sundakeun. Nah, ya, berarti otomatis jadi karya baru dina bahasa anu anyar. Nah, terjemahan eta teh ulah nyirikeun teuing seolah-olah eta terjemahan, tapi memang karya baru gitu nya anu memang sami jeung karya aslina. Nah, jadi anu katilu anu dimaksud hasil terjemahan teh ulah katembong minangka karya terjemahan. Jadi dina nerjemahkeun sebisa mungkin eta karya teh ulah jiga karya terjemahan. Tapi memang jiga karya yang anyar ya anu asalna dina karya anu sejer. Nah, eta panginten hal-hal anu kedah diperhatikeun upami urang nerjemahkeun hiji karya sastra. Nah, salajengna Bapak bakal ngabahas di sesemben. Jadi dina unggal materi aya sesemben atau materi tambahan anu aya pakuat kaitna sareng bab atau materi anu keur dibahas. Nah, dina materi terjemahan ieu sesemben anu bakal dibahas nyaeta kekecapan anu aya pakuat kaitna sareng masak. Nah, ya.
orang pasti pernah masak ya, lain ngan saawewe hungkulnya anu kudu bisa masak teh. Lalaki oge zaman ayeuna mah pasti bisa masak. Nah, tapi dina basa Sunda urang apal teh istilah-istilah ngeunaan masak. Nah, naon we istilah-istilah dina masak? Mangga ya ku hidup ditulis ya. Apa masih dina buku paket ya. Anu kahiji aya anu disebut mais. Nah, ya, mais. Pernah ngadangu maisnya? Nah, misalnya mais mah lauk, ya lauk dipais. Nah, ya, jeung sajabana. Nah, istilah pais teh cara masak teh nyaeta ku cara di mais. Nah, mais teh nyaeta ngasakan kadaharan ku cara disepan atawa dibubui samemehna dibungkus heula ku daun cau. Nah, jadi lamun misalna mais mah pasti ciri nate nyaeta dina masak nate ngagunakeun daun cau. Eta disebut mais ya. Anu kadua aya disebut manggang. Nah, manggang, pernah manggang ya. Nah, manggang sate, sate mah dibakarnya. Nah, oke. Manggang nyaeta ngasakan kadaharan make panggangan luhureun ruhak. Dibulak-balik sangkan tetutung. Biasana opak, lauk, jagong jeung sajabahna. Nah, eta manggang. Terus aya deui meulem. Nah, meulem dia ngasakan kadaharan di luhureun ruhak atawa seuneu. Biasana sate, asin, tarasi, tomat jeung sajabana. Nah, jadi hidup kedah tiasa ngabentenkeun antara manggang jeung meulem nya. Lamun manggang mah ruhaina hungkul biasana digunakeun, tapi lamun meulem mah biasana aya ngagunakeun seuneu oge. Nah, itu ya. Anu salajengna nyaeta aya kecap mubui. Nah, ya, mubui teh nyaeta ngasakan kadaharan ku cara ngasupkeun kana jero lembu. Punten kana jero lebu, lain lembu, kita lembu mah sapinya, kana jero lebu ya. Lebu nate anu panas ya, lebu nu panasnya. Biasana sampe kui atau paisan anu di bubui ya, ngabubui ya. Oke. Anu salajengna nyaeta ngabakar. Nah, ya, ngabakarnya eta ngasakan sarupaning kadaharan dina luhureun ruhak atawa seuneu. Nah, jadi saleresna dina tadi aya manggang ya, aya meulem, terus aya ngabakar, ieu masih sajenis saleresna ya. Oke, nu salajengna nyaeta ngabang kerok. Nah, ya na angge curek sakali deui. Ngabang kerok. Nah, naon ngabang kerok teh? Ngabang kerok dijelaskeun nyaeta ngasakan sabangsa kadaharan tina ketan nu dicampur parut kalapa dina katel panas nu diulasan minyak kalapa atawa mantega. Nah, eta ngabang kerok. Terus aya deui ngabolastrang. Nah, ngabolastrang eta ngasakan beas ku cara di tim ya, di wadahan kana rantang atawa plastik anu dibolongan make paniti biasana caina rada loba diantepkeun teu dikulah kaleh model ngabubur. Nah, jadi ngabolostrang mah nyaeta ngabubur lah, simple namanya, penjelasan tadi teh juga ngabubur. Nah, gitu ya. Terus aya deui ngagoreng. Nah, ngagoreng mah otomatis terang sadayana nya. Ngagoreng nyaeta ngasakan sarupaning olahan kadaharan dina katel make minyak kalapa. Nah, eta ngagoreng ya. Terus aya deui ngaliwet. Ya, ngaliwat nyaeta ngasakan sarupaning olahan dina kastrol ya, ngasakan sangu nya, ngasakan beas punten, ngasakan beasnya dina kastrol, dalung atawa panci kalawan teu digigihkeun heula nyaeta digaringkeun. Nah, ya eta ngaliwat. Aya deui ngulup. Ngulup nyaeta ngasakan sarupaning kadaharan ku cara digodog dina cai ngagolak ya. Terus aya di nyangrai ya, nyangrai nyata ngasakan sarupaning dahareun dina katel panas bari jeung teu make minyak. Nah, eta nyangrai. Terus terakhir nyata sebat nyepan. Nyepan nyata ngasakan sarupaning kadaharan nu ditaheunkeun dina luhureun cai ngagolak. Ngan biasana nyangu sancan aya magicom mah nyata ku cara nyepan disepankeun. Jadi dihandap cai terus di luhurna asakanana. Nah, kitu panginten sesemben ngeunaan
kecap anu aya pakuat kaitna jeung masak. Nah sakitu panginten kanggo pertemuan nu ayeuna nya. Sekali deh, mangga kanggo pengabsenan ulah hilap langsung ditulis di buku di kolom komentar channel YouTube Bapak. Sareng catatan anu materi ayeuna langsung ditulis di buku catatan, fotokeun langsung kirimkeun ka WA Bapak ya. Sakitu panginten anu tiasa dipilhatur, hapunten bilih aya kalepatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.